lihat teh marung ka aing teh. Aing sarua butuh dahar, butuh sare. Sia meker naon ngobrol jeung manuk di ganu gelo. Nah, aing maneh teh ningali ieu urang keur naon? Naon itu? Katingalina ieu keur maraban naon? Entau. Coba. Ya naon gitu ya? Ini keur maraban manuk. Oh, manuk ya teh? Lain Urang ngareret ti ka jauh mah ditu. Ih, cep cai teh keur marab entau, cai teh entau di mana gitu. Iya, maneh mah ibarat japati jeung maneh leuwih berharga kana japati. Naon maksudna cel ai maneh manuk jeung urang hargaan keneh manuk. Urang jelema cel. Kieu-kieu ge. Yeuh, dengekeun ku maneh. Nah, urang salah gitu nyebut manuk jeung maneh hargaan keneh manuk. Manuk mah bisa dijual. Tapi dah bener palebah dinya mah manuk hargaan coba urang eueuh gitu. Tapi nya. Ai maneh bieu naon ngobrol jeung manuk? Kieu nya pusing aing teh mas. Pusing ku naon gitu? Aing teh yang ulin matakan ngobrol jeung manuk. Ulin ka mana, Ci? Kacukul. Kacukul? Heeh. Ngilu atuh urang. Si makus nu apal wae cukul. Apal eta di dinya kan? Di mana? Eta beh dinya, beh dieun pasar ning. Naon asa pasar? Mana tuh? Itu dicukul itu teh di Cicaheum. Naon dari mana jauh-jauh cukul di Cicaheum? Cukul mah eta parapatan Ciparai. Ah sia nyanyawanan. Asli Aceh. Urang kamari ka itu jeung ka Bogor haneut keneh. Di mana ge cukul mah di Cicaheum. Eta parapatan Ciparai. Sia naon garandeng di mah aing goblok. Naon ada sia aing mah maraban manuk. Sia naon maksudna nyarekan aing? Ieu mah garandengna atuh si ganu keur pasea naon ieu teh. Lain pasea, ieu aing keur ngabahas refreshing. Aing teh hayang ka cukul di Cicaheum. Nah, ari maneh sok ese di bejaan eta parapatan Ciparai. Goblok sia. Belegu anjing gara-gara itu gaul. Cukul mah di Pangalengan. Belegu. Eta anjing nu dimaksud aing teh sia. Lagu nu jelema belengo sia. Bukan gimana rada gelo eta. Aduh, setuju. Bulan. Kenapa, Pak? Ya termasuk. Kenapa? Besi, Yang naon eta teh, Pak? kanggo cacing, Cacing. Ini kumaha, Pak? cacing cu, Cacing cu. Kumaha cacing cu teh, Pak? berem, Ngaranna di mana? di balong, Balong saha teh, Pak? berem buat batur, Menang gitu. ya menang, Kumaha ngaranna? mah, sahabat gitu, tah, Oh, terus waring, Haring. jadi peser, Di mana ayeuna, Pak? itu dia di Cikone, Di mana gitu? sana, Asal Cikole, Di mana Cikole teh, Pak? Ciparai, Banganan Karebong. bakakeun Cirebok, Cirebok naon? Angkeun, Oh, aya Cirebok Angkeun. ya, Bener, Pak, ajak ngobrol teh. Kabar jangan di jalan. Ini ngalanjeng bae komprong teh, kunjung panjang teh. Arek naon atuh wae na ka dieu? Dewe dek. Duh, kumaha itu kayaknya yang pulin boga motor naik ojek gak kudu ongkos. Cek, Mas,
yang ulin mang gitu. Kantor ulin we. Suku aya. Motor aya. Duit eueuh enteng. Eta mang duit eueuh teh. Dieu kan ngarakeun kali domba duaan. Cek teu boga duit. Ngomong atuh ka urang. Susah teh urang digulung ke sorangan. Naon mang boga? Minjem atuh. Alhamdulillah. Aya. Eueuh poek. Aing mah. Cep Di tara dia Assalamualaikum. Lo juga. Ya, lain mah mantuan ngadon musingkeun. Kenapa? Karena gua seru. Sok naon atuh kitu? Pelat besi. Halus teu, lempeng teu. Aduh, Halus kumaha ieu bengkok kene tuh. nya nu saya. Nu saha we? Salah teh teh. Kumaha? Ya mebet teh itu menya lulus atuh. Heeh, geus da beusina lulus. Jangan nu heurah. Eueuh deui. Pameret ti si Ridwan ieu ge. Balik ge mah balik ge mah. Anjing kieu atuh ya mah. Geus di nu naon? Cep, ada Cep kunaon ulang-ulang wae atuh Cep. Ah, mang parusing ieu teh. Mantap tong sok masang wae toge jadi dekok tarang teh tah eta. Naon aya mang gelo? Jauh-jauh kena togel. Oh, Cep, hayang meuli bandros. Alah pirage meuli bandros meuli masang-masang nu kitu soalna bandros mah teu kusi masang nu kitu atuh. Kalieur-lieur kana sirah. Geus we meuli hayang cikopi tinggal dinyuh yang cikopi mah. Urang pakan we tarang kalah kadekok we nu aya. Punten mang, hayang ulin abi teh lain hayang bandros. Nah, di Ecep nih tarik-tarik teh ndak mang mah teu gudeg atuh Cep. Nah, tuh tadi mang buat nawaran bandros jauh-jauh pisan. Ari Ecep, hayang cikopi mah ka imah emang tuh loba dina teko tinggal nyicikeun di emang mah tuh. Mah yang menyambung aing mah. Action. Mana ngalonyen wae ka urang teh? Ari ngagagu ieu teh. Tadi warek naon? Warek naon atuh? Terus warek naon? Lu balik deui we. Anjing, kamu ya anjing. Urang ngomong. Aduh. Aing juga sih.